Tah, jadi lamun tika hayang nuturkeun jiga kieu, kantun ngalaksanakeun syarat sareng nyiapkeun tumbal. Insya Allah lah teh ku abi diwanikeun. Anu kahiji, laksanakeun heula syaratna. Tika ulah kebluk kudu daekan, kudu pak-pikpek di imah teh. Aduh, puguh-puguh abi teh jalma kebluk. Harareaman pisan geuningan, tapi da abi teh hayang hirup sugih. Matakan kudu dirobat. Tah, anu kadua, tumbalna teh nyaeta kudu nyiapkeun sampe. Hah? Sampe? Emangna demit barekieun sampe? Karek apal urang. Nah, kana demit geuning jih apaan cenah teteh teh? Pesugihan di Gunung Gundul. Ka Gunung Gundul so teh melak sampe. Sampena dijieun kiripik, bledag, draginang rupa-rupa. Terus dijual. Tidinya menang duit teh. Sugan teh beunghar anu instan teh ya. Matakan cek teteh tadi syaratna ulah kebluk. Nya ngarah barang jieun. Ari kitu mah teteh bos kiripik ngaranna atuh.